inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cerik alam ketika maut waliullah, ketika maut alim, mautul alim, mautul alam. Ketika seorang wali Allah maut, komo rasul mah, komo nabi mah, kabeh merenung saha gantina di dunia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam, Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kekersana Abah Haji Wahab nu pangkolotna di dieu, Abah Haji Lukman kolot sarua, Abah Haji Tabrani kolot, Abah Haji Muhammad di Teluk Naga tua eta ge sanding aya nu pangkolotna deui. Tapi gayana gaya ABG geus teu asing deui di planet Solear. Para kiai, para qori, para ustad, para santri, mudah-mudahan diparanjangkeun umurna, diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, jang ngaluhurkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna, nu dina kasempetan dia hadir, nu sami kusim kuring dimulyakeun. Mudah-mudahan diberi jala lujur, diberi araradil, diberi karunia ka rakyatna, sehingga rakyat merasa memiliki kepada aparat sanajan teu rasa memiliki ka rakyat. Asal urang be asa memiliki kanyana sanajan nyana teu memiliki ka rakyatna. Salah tentu tadi ngomongnya. Nu kusim kuring di hormat pisan keluarga duka Bapak Haji Supari sekeluarga,
oge di dieu aya Kiai Haji Khairuddin kakangna almarhumah kumna keluarga nu halatir di dieu nu kusim kuring dimulyakeun anu mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu sim kuring tiasa kempal di bumi almarhumah dengan sejak ngabesuk ka anjeunna dorong doa khusus ka almarhumah umumna ka para arwah-arwah anu tadi ditulis terutama pisan ka ila ruhi Haji Supendi AF Al-Fatihah. Pajana kiai geus di ila ruhian nyana hirup kos geus pae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang diundang ku almarhumah kadari cenah ieu bahwa sim kuring teh geus aya di alam barzakh maneh ge sarua aranjeun sarua hidup ge barakal pisan kula geus ngarasakeun di alam barzakh koreng ngeunaheun nikmat cek jana nu biasa salat kuari teu kudu nu biasa puasa henteu nu biasa tahajud henteu kudu nu biasa duha teu kudu nu biasa sagala rupa dipigawet teu kudu horeng ngeunaheun di alam barzakh teh ngeunaheun nikmat masyaallah ngeunaheun Mang Haji di alam barzakh teh horeng daek boga keyakinan jelema ieu nya sakitu dingeunah-ngeunah ge ditawaran embung keneh bae kuari lamun Mang Haji embung paeh ti heula geus kami paraeh kabeh Mang Haji hirup sorangan eueuh sasah di dunia sorangan we dae si budak naon kahayangna tuh paeh embung hirup bae terus embung ini gue maksudnya yang ngomong sih ya Allah ya Rabb meureun nu mantak ragu-ragu teh dipendi kita payah ti lambung jang meureun boga keyakinan dirina bahwa engke geus paeh teh di jero kubur disiksa boga keyakinan kitu teh jalamun waliullah manu boga keyakinan bakal diberi kanikmatan sorga kanikmatan kubur atuh mun teh mah aya malakal maut ieu kuari maut bakal pindah ke alam barzakh iya tuh siap waliullah mun ditawaran maut siap sebab gambaranana nikmat di jero kubur nah kuari jadi ka Mang Haji siap hidup keneh berarti nyana boga keyakinan aing mun paeh digendreng tah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tadi ayatna dibacakeun wajaat sakratul maut bil haq datang sakaratul maut nu mantap disebut sakrat teh artina weureu mabok eta teh ku nyeri-nyerina datang ka paeh sakarat teh mabok sagagah-gagahna jelema jawara misalnya datang malakal maut moal bisa leumpang moal sahebatna Pak Harto paeh henen ibutin sugih modar teu daya teu upaya kok masih hebat tak malakal maut teh kieu mah naonan di ome ku malakal maut kieu ya karing tapi lu jelas bil haqqi jelas tapi kadituna zalika ma kunta minhu tahid nu sakitu hakna nu sakitu jelasna geus teu kudu dicaritakeun sebab urang kuari ge keur ngahadiran 40 na berarti jelas naon
Bapak urang geus teu heula, bapak kolot urang geus eueuh, bahkan incu urang leuwih heula anti urang, berarti bener ieu maot teh. Tapi zalika ma kunta minhu tahid, jelema rembung kana pae. Lari tina pae, teu hayang tina pae. Tah cik Imam Ghazali nu mantak urang embung pae, urang boga iman. Boga keyakinan bahwa saenggeusna pae teh urang bakal menang siksaan. Nu embung pae maka bae kitu. Nu hayang paeh mah moal kos jadi tutuh di mana diterep jelema hayang paeh minum baygon boga keyakinan tah mah bahwa ke aing di jero kuburna bakal menang kanikmatan kubur gegeran jadi minum baygon. Alhamdulillah lak paeh aing cenah ieu paeh aing paeh nya geus kesanga gira deuk paeh teu paeh malah mah cager nyana nu mantak minum baygon lantaran boga panyakitna bengek, boga penyakit batuk bae teh naon ngaranna TBC, lantaran ka dokter deui geus beak sagala lah cek aing mah geus bae minum baygon geus beres aing lah geus kieu barang batuk teh kalaluar tah panyakitna ku ari hirup keneh kan mantak geus aya anu boga panyakit TBC baygon hebatnya nginum beneran arti dan can datang ke waktu pae waktu itu baik. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, salila ieu urang mulai awak udang di pandian di sapunan macem-macem nyabuna ge di pen 5 B29 di kieu-kieu tuh cek dia lah meureun topo meureun tawa. Oh rapi pokoknya di urusan lawak minumnya teh sambarangan daharna gitu kene diurus dia awak. Ketika orang muria malakal maut datang geus lain awak urusan lain awak dibere gambaran Masya Allah kan itu saha awak geus poho awak urang ayeuna inget ka awak teh make baju naon ya isuk dahar di mana ya isuk minum naon ya isuk dan lain sebagainya. Ieu mah nu boga duit bangsa nu kieu mah teu boga pikiran kitu. Boga duit papan direncanakeun tadi dahar di Jakarta isuk di Bogor lah isuk da deui Bandung lah isuk da deui mah di ditulah di Nagreg isukna deui mah Tasik. Nah eta ukuran jelema anu hidup menengah kos gitu. Kalau mau luhur mah isuk-isuk di Jakarta, nah sore ke Singapura, nah isuk deui ka ditu ka Perancis, nah terus ke Jerman ngebeledak kapalna batur pokok karitu hirup teh pejabat karitu pengusaha karitu ibarat santri nu teu boga pikiran gitu kumaha manggihna bae santri mah jelok aya rencana masaknya tilok aya rencana jam sabaraha henteu batur ngaji nya masak. Santri baca kos itu beres dahar aya di mau timbal dahar deui bloon santri baca teu boga pikiran naon beres dahar aya nu mau timbal dahar deui nya keur kieu bae anu mau leupet di dahar deui santri mah masyaallah tah eta ahli sorga mah meureun kari itu nya siapa hasud ka santri santri mah neuleuh restoran anu rumbe-rumbe anu lampuna hurung herang teh gitu malek lain teu boga duit santri mah panglomana duit tapi malek oh ieu mah ahli neraka cek nepe sok jasa santri mah sok santri mah kos kitu teu tapi lamun ka warteg nah ieu ieu mah cerita kuari di urusan awak ketika sakarat Masya Allah geus lain awak roh nu main roh keluar panon urang nuturkeun roh dibere awalna gambaran sorga jeung neraka katuhu neuleuh sorga kakenca neuleuh neraka Gusti Allah bakal lah jaat sakratul maut bil haqi pasti ketika orang ningali ka dieu ka katuhu senyum seuri aya nu ngagak seurina deui lirikan kakenca mengkerut neuleuh neraka
Ya Allah ya Rabbi, seperti etalah gambaran maut. Begitu orang ningali kakatuhu pas dicabut set senyum, bahkan kesangan, bahkan cai mata isin cai mataan ningali sorga nu manehanana hirup sakedeung ibadah teu sabaraha tapi gambaranana bakal diasupkeun ka sorga isin ka cai mataan kesangan. Tapi lamun ningali ka kenca neraka gambaranana aduh hese nyaritakeunana mengkerut boro-boro kesangan geus pokona matana ge bangun molotot pikasieun. Iyalah alamatus syaqawah mun di dieu alamatus sa'adah. Tah kuari mah nu deuk dicaritakeun teh roh kaluar ulah mikiran awak mah bakal diurusan ku nu harirup. Roh urang bakal dibawa ke mana? Awak urang mangke ge diarurusan mulai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beres dicekel geus eueuh. Coba cekel ieu na geus eueuh, coba ieu na geus eueuh. Coba ya geus diruru. Bawalah ka imah. Pakaian anu nempel dibuka. Nu kamari ieu make jas, kamari ieu make lepis, kamari ieu make wol, kamari ieu berbagai pakaian mulai dikumpul-kumpulkeun, dihiji-hijikeun. Sapatu anu kamari sok dipake teh dihijikeun. Sagala rupa nu di awak geus dicopotan. Pandian. Beres di pandian langsung diboehan di kafanan. Beres di kafanan langsung salat teh. Asukeun ke keranda atau langsung digotong dibawa ke tempat anu anyar, dibawa ke tempat anu anyar nu tadina urang embung tapi bakal kubur langsung. Awak pas datang tadinya beres kuari sapatu jeung sendalna dihiji-hijikeun, baju-bajuna kabeh dihijikeun dibuntel, segala rupa dihiji-hijikeun. Anu kamari kawauh teh milu nguburkeun nyana ceurik biasa komo keluarga mah. Bahkan teman deket nama sakilang jauh ge berani nyana ninggalkeun pagaweanana untuk bela sungkawa datang. Di kuburan teh loba, di imah loba jelema. Beres nguburkeun babaturan baralik, teman-teman baralik kabeh, tatangga baralik nyana di jero kuburan. Urang di jero kuburan nu maot tadi. Geus beres kabeh tinggal dicaritakeun bae. Bi anu maut, ki anu maut, mang anu maut, sekedar cerita. Aduh bagus amat eta maut. Dihajah mamah mah, bagus amat kiai anu maut. Si anu mah paeh tek aing nyaksian bangunna kitu amat. Si itu mah aing mah da sieun. Cerita kabeh tentang kematian manusia. Urang meninggalkan dunia di tengah-tengah kehidupan manusia, selesai hirup urang. Jawara selesai ngajawarana, kiai selesai nyaina, pedagang selesai dagangna, petani selesai tanina, pejabat selesai jabatanana. Engeusan ketika maut. Apakah caririk alam teu ceurik? Ekonomi tetap bae maju, politik tetap bae maju, segala rupa urang paeh teh biasa teh masalah. Teu aya naon. Korenganan urang teh ngamimitian hirup nu asli bade jero kubur. Kuari mah biasa bae, biasa masalah. Engke ngamimitian hirup setelah urang paeh aslina urang ngamimitian hirup ketika urang geus aya di alam barzakh. Aya nu cerik alam moal aya, gunung cerik henteu, tangkal kayu cerik henteu, langit cerik henteu, bumi cerik moal. Hiji bae anu cerik alam ketika maut waliullah, ketika maut alim, mautul alim, mautul alam. Ketika seorang wali Allah maut, komo rasul mah, komo nabi mah kabeh merenung saha gantina di dunia, saha gantina di bumi. Ketika bupati maut, bumi ngejebian. Ketika gubernur paeh, langit geus kieu bae. Ketika Haji Fendi modar, cak batu ini giliran gua.
tanya ahli Allah nu dipake kesediku alam milu cerik bumi cerik langit cerik rimbasakeun kabeh saha ieu nu bakal neruskeun di luhur bumi nyana terus bae ngemonitor lempang ka mana ngalengkah ka mana bumi nyaho ka ahli Allah selain eta nu diceritakan Masya Allah kan selesai dikubur tahlilan terus tujuhna terus batang puluh kayak 100 selesai geus kabeh lah potona riwayat hirupna ditendeng lah dina agenda geus agenda masa hidup dideulean ku anak dideulean ku salaki dideulean ku handetolana ku tatangga jeung ku keluarga tutup deui sakitu hirup urang teh kan sakitu tah ku hari mah ieu sapatu-sapatuna ieu urang sedekahkeun suganda aya nu mileuleungkeun supaya jadi ganjaran baju-bajuna urang sedekahkeun supaya jadi ganjaran selesai geus kabeh. Nah nu tatadina ieu harta teh nu manehanana geus ka kuburan wari jadi ahli waris hak ahli waris nyana geus urusan geus sakitu tah nu jadi pertanyaan teh dunia mah selesai diurus beres segala rupa eueuh nu cerik eueuh nu mileuleung eueuh nu sediheun tinggal urang ngamimitian hirup di alam barzakh bakal ditanya sabaraha tahun maneh hirup di dunia maneh teh dibere umur pake naon umur maneh dibere dunia digunakeun naon eta dunia titipan aing maneh boga ilmu dipake naon ilmu teh titipan aing cak Allah teh pernah nyi naon maneh di dunia pernah melakukan naon maneh di dunia anu bakal jang bawaeun ke akhirat renungkeun ku urang ngamimitian hirup aslina urang teh ke di alam barzakh kuari mah hirup lalaga semu hirup dumadak aslina hirup mah ketika urang boga ilmu kemudian urang ibadah ka Gusti Allah geus nikmat ngarasakeun ibadah eta geus asli hirup lamun can ngarasakeun geunahna ibadah eta mah kamangmang ngaranna ririwa tadi bangsa ririwa ya ririwa kreditan ya tuh sebuah renungan bahwa seperti etalah tamat geus hirup di tengah-tengah kehidupan manusia urang ninggalkeun alam asup ka kuburan selesai urang ngamimitian hirup tadi dinya Masya Allah kan tetapi horenganan aya lawang-lawangna jang menuju neraka aya lawangna jang menuju surga aya lawangna Kangjeng Nabi nyaritakeun jang menuju surga nu boga indung bapa tah indung bapa teh lawang surga teu kudu hese-hese lamun urang hayang ka surga kemudian boga kene indung bapa eta adalah lawang surga deketan ku urang indung khidmat ku urang indung deketan ku urang bapa ladenan bapa pae urang geus eta teh boga lawang surga nikmat pamajikan lawang surgana salaki asal pamajikan diridoan ku salaki ngeut moal ka mamana surga sakitu lawangna ih nu mantak ieu hajah umamah makiyah cek urang mah hajah mama makiyah mah ahli surga gila geus palapokan mah geus kudu diaminan di surga sebab salakina ridho ya Allah nya nama keur hirup na geus tawaran kawin atuh ka Haji Supari walah surga aya ridho nya mah Masya Allah karim geus kula jaho teleponanana waduh mani indah waktu di Mekah kan kula babarengan jeung Haji Supari ieu kula nu mantak kaju datang ka dieu jeung keluarga gara-gara namanya mawaan baso bae di ditu di Mekahna segede-gede mau baso segede-gede mau baso asana Haji Supari wali meureun ieu teh maksudna kieu pan di ditu mau baso meureun nyana ka Jakarta ngalengkah meureun meuli baso kedeung baso Haji Supari itu bilang baso di mana ieu orengan di sisi jalan aya tukang baso tapi ieu hebat gana mawaan baso bae ya Allah ya Rabbi tah begitu sababara poe deui ka Bali eta ya telepon doana cenah istri damang oh Masya Allah Bladina masuk ICU ya Allah ya Rabb
ada ini rasaan tengah bejande kamu haji supaya asana kulat supaya kos gitu dah asana ini tadi asana supaya kos gitu mendak ayat tadi kulama dek mana kaji dek ngalayat kasa haji anu salah nu melihat nyana geus kieu bae pal kebal teh wilayah cenah jadi kula suka kos kitu tah satu sedih air ku ka haji bae cenah terengeusan ye sia masuk macem-macem aya anu cager langsung anu pae lobana pae tuh sombong dilayan sombong didoakan berarti siapa yang mah bakal bloon mah budaknya ya Allah ya Rabb. Nah begitu menang kabar deui ya saya bagus lah urang iirah ge maot tapi anu pake kahayang kurang maot mawa iman Islam tur dihampura dosana sakitu geus urang mah caririk nya nama keur sisirian di jero kubur. Ya Allah ya Rabbi ingat kabuya bae Cidahu anakna maot set caririk kabeh Aisyah kunaon yang cerikan anak aing cak buya kabeh kaget emang kunaon atuh anak aing mah Quran talan salat terus bae ngaji terus bae jadi anda asup ka kuburan atuh aya Quranan di awaknya Aisyah heuh oge nya nah kan ada mama maot ieu kabakti ka salaki salat teu pernah eureun ngaji terus bae jeung kula kadang-kadang ai ka Cilongok sok ngobrol ngeunaheun ngobrol lagi tara aya naon-naon maot set dicencerikeun ku Haji Pendi atuh bloonan Haji Pendi jeung cerikeun ahli sorga ji bontet nu kudu pikiran mah bak sia tolol ya Allah ya Rabbi tapi manusiawi bereunnya urang teh sedih seperti etalah manusia sedih padahal mayit mah anu dicencerikan ke urang keur seserian nya mah ahli Allah mah seperti eta ya Allah ya Rabb. Nah lawang sorga ketika orang boga indung bapak eta lawang sorga seorang istri lawang sorgana adalah suami Masya Allah karim lamun hayang nyaho lawang sorga eta mun hayang nyaho lawang sorga yatim piatu eta adalah lawang sorga kabeladeuna lawang sorga tuh masjid tuh pondok pesantren majlis taklim Allah geus jadiakeun lawang-lawang sorga Masya Allah aya jelema maot sanggeusna maot di urusan waktu kerja dalam duniana ya Allah ya Rob sederhana salat sederhana biasa cara urang puasa ngan Ramadan hungkul tahajud kadang henteu loloba henteu duha gitu keneh begitu manehanana maot biasa bae nu nganterna kitu loba tetapi aya seorang waliullah ngaranna Ahmad nyana osok bisa neropong ketika jelema geus maot lain saurang nu biasa kitu ambalaya urang ibadah ge kan macam-macam ibadah maca sholawat biasa aya nu maca sholawat make metode Haji Wahyu Haji Nur dibere ku kula sholawat di Madinah menang 5 doang nya nama menang 5 Haji Wahyu 7 Haji Nur 5 Haji Pendi mah menang hiji-hiji acan tuh menang hiji-hiji acan kakarang hadiah da ilah Allah beda ibadah make aturan khusus atuh lain deui sebab geus mengandai ruh urang maca sholawat biasa mah atuh 1000 2000 babari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam atuh kararuan bere ku kula cara kieu maca sholawat bae ngaji kieu coba macana sabaraha 4444 deh kecil aja jalan selama 8 hari kecil aja deh kula gosok maca 1000 geus berarti 2 kali ya kula maca ayo geus maca ka Madinah ka masjid kabeh ila hadratin nabi hiji tapaeh hiji nur ila hadratin biasa Allahumma sholli 2 tamodar eta sa mobil 50-an nu tamat kabehnya daya Haji Pendi manjik kula mah teu maca emang kula nyaho cenah ge awak asalnya jadi di antara 50 pambloona nyana ibadah teh kos gitu akhirnya sekarang jangan jahare cenah ibadah
ulah disangka babari ibadah teh kurang ibadah biasa mah tuh gampang, tapi make cara tersendiri ternyata hese. Kurang zikir 1000 2000 babari la ilaha illallah la ilaha illallah kumaha dipendi mah aya caun illallah nu kaduna caun mana ya caun ieu atuh kuat mah 1000 ge bangsa grup bloon kabeh. Tapi make cara tersendiri boro-boro 1000 boro-boro 100 menang 10 ge wallahu a'lam. Iyalah dek naikeun derajat ka Gusti Allah teh kudu boga guru aya nu ngatur cara maca sholawat, cara zikir, cara maca Quran. Babari maca Quran nu biasa mah, tapi maca Quran anu asli sesuai jeung aturanana, lain makharijna, lain suarana, lain lagamna, tapi sesuai jeung pembacaan Kangjeng Nabi. Iyalah nu harese aya guruna kos kitu teh. Nah, para jamaah kaum muslimin ieu cerita lamun kula tadi nyaritakeun di pengajian Imam Badawi mah ketika di Zarahan teh bisa kadanya sorakna. Imam Ahmad Kabiru Rifai sami ketika di ziarahan teh bisa ngajawab jeung para wali-wali Allah. Nah, ieu aya hiji jelema nu tadi dicaritakeun teh biasa bae ibadahna mah, tapi barang ditawajuhan ku Imam Ahmad, Masya Allah kerdiuk dinawa kursi anu wah saya garitakeun anak di surga keseserian bae. Akhirnya ditanya, "Ai ente ieu boga amal naon bisa hebat kieu?" Teu ngajawab. Sudah salat kula bicara biasa bae. Puasa biasa bae. Juga atuh sedekah biasa bae kula mah. Aji boga amal naon atuh hebat kieu? Kula mah ngurusan indung hungkul. Gitu kula indung kula muriang kula diurusan emak kula wayah mandian di pandian, wayah dahar di huapan, wayah salin di salinan, paling kula minta izin mak kula dek salat heula nya tuh tas salat teh kaburu sunah-sunah acan ngurusan emak deui. Kadang-kadang kula mah ieu bae di hareupeun emak besi hayang nginum teh, besi hayang dahar teh, besi hayang salin teh, besi segala rupa kula ngurusan emak 7 tahun. Geus we kula ngurusan mah lillahi taala, ngurusan teh teu hayang nanaon ngan ngurusan mah lillahi taala. Geus sakitu masyaallah emak maot akhirna menang 2 tahun kula maot. Ieu ganjaran ngurusan emak ternyata kula geus aya di sorga. Mustika eta emak teh lawang sorga. Untung jelema nu masih keneh boga emak. Geus kuari mah, geus nyaho mah ya datang urang. Mah, diusapan. Naon sih usapan cek kiai ge cenah ngurusan emak. Atuh mah mah sehat keneh atuh kajen mah sehat naon kurang mah urusan mah bae mah hayang kitu jak macan gering. Kukula dek diurusan penting mah tas ngusapan emak kudu. Sia naon yang ngurusan, kurang ngurusan mah bae yang sekupi mah. Semua lain ngurusan sama garong. Iyalah jelema nu ngurusan emak masyaallah karim. Mantak inget ka abah ya abah kedatangan santri sia ieu cak abah kan sia abah geus kabalamat teh ka dieu ieu kula ditinggalkeun ku abah aju emak tinggal hiji-hiji na muriang ditah eta mustika cak abah urusan ku sia kula ditinggalkeun geus eta mustika mun hayang nyaho mustika eta mana dipeni mustika teh keris nya nama otak-otakna pan ngeres nya nama nana mustika teh keris di mana keris ambalaya wow menang ngelian di rawa bening ambalaya loba keris malulu di mana tajalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nomor kedua aya deui ieu mah kisah-kisah nu kararitu bae hiji jelema biasa bae ibadah nama sarua jeung tadi tetapi barang maot masyaallah eta mah aya cahaya tidak tilu poe teh cahaya kaluhur kaget kabeh ketujuhna aya di cahaya ke kadang malam Jumat aya di cahaya akhirna kaget ikut cahaya datang ke muncar kieu akhirna ayalah nu nawajuhan begitu ditawajuhan sarua masyaallah geraya di tempat adu indah ditanya tentang ibadah amal naon amal teh daekeun ngabejaan kabejakeun tapi ternyata akhirna ngabejakeun cek nya kula ngurusan abah kula stroke teu bisa lempang akhirna kakak kula nu sejenna 1000 tinggal kula bae diurusan bae cenah ku kula abah teh kadang digandong ku kula ada 3 tahun urusan abah terus tes abah maot atuh kula mah biasa bae dilah deui ka maot tah ku hari maot tah amal-amal diperhitungkeun teh eta
3 tahun ngurusan abah, masya Allah cakula nyaho kitu mah nyaho kitu kula dek bebeakan sakitu ge teu pati bebeakan udah ada tukungina dina ngurusan kolot tah ieu istimewa teman tak ieu ka anak aja Supari lawang pertama geus eueuh anakna ieu tinggal lawang kadua geus urusan kawinkeun eta urusan jaran ya Allah ya Rabbi geus boleh dikuari tawaran emang abah geus hayang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah madak dina hadis Tirmizi teu diceritakeun ku kula hadisna lawang surga bagi nu boga indung bapa sakanjeng Nabi eta adalah lawangna ketika pamajikan lawang surgana salaki geus moal mislet asal maot ridhoeun salakina dosa-dosa jeung dihampura kita babarija saja awe mah nu mantak geus ulah datang ka raheut salaki sakitu mah geus hirup di dunia jadi pamajikan ulah datang ka raheut salaki mantak pakai baju ge kudu bebeja ka salaki ulah make baju ieu resep teh ka henteu ulah ganti makin ieu ih terus barong ganti deui atuh nu ieu ganti teu resep beulikeun atuh ka tah si tungtungan sok kaju kitu tah eta segala rupa bebeja ka salaki make baju ieu resep teh kakak resep geus ieu mah teh aing resep make baju kos kitu bangunna si mah gendut ulah pakai baju eta blah pajeun mun mah penting tukang ojek resepeun bae anu teh salah kos kitu salaki masyaallah asal salaki resepet geus surga lawan surga muka sakitu eta geus lain rahasia teh kos kitu teh tapi eta masyaallah ka salaki teh ih digerokeun ge neng kos teu ngadenge teh tolong neng geus 3 kali neng naon mungang neng nah ini kakak yang kopi atuh nyokot engko buka cokor bae pamajikan puara ya Allah atuh bahasa cokor mah pondok mah kos gitu mah ya Allah geus aja atuh salaki nyokot sorangan ketik kopi beungeus aya teh aja naon deui itu sugan atuh sugan aya naon ieu nu garing tuh aya tuh di kamar coba nyokot emang teu buka leungeun ih di pamajikan puara ieu mah ya tah kos gitu pan senep teh salaki teh senep tuh nu kudu masalah ke kopi kayak tenang hayang kopi naon kakak ih kapal api aya kapal meledak aya tawara ikeur jaritakeun lawang surga ya Allah ya Rabb pokokna asal pamajikan maot salaki ridho selesai geus harapan surga teh 90,9% awewe mah kos kitu bae ya Allah ya Rabb. Dah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maut urang di tengah-tengah kehidupan manusia berarti selesai hirup urang teh di dunia di bumi ternyata orang urang ngamimitian hirup di alam kubur hirup lu asli bakal ditanya umur urang sabaraha aing mere umur ka sia digunakeun naon salilah hirup sia geus siap encan urang jawaban eta sabaraha aing mawa mere harta ka sia dititipkeun ka sia digunakeun naon ku sia salila di dunia harta aing emang nu sia tandana lain urang maot eueuh dibawa jadi milik batur geus taeh mah milik anak milik ahli waris anu ngerina harta dibagi ku ahli warisna urang mah di jero kubur halaluha hisabun wa haramuha iqabun kamu ngerenung kadinya inggis di luhur mah perebut harta lain perebut dibagi lah siasa gitu beres selesai tapi horenganan nu boga nama halalna dihisab haramna disiksa renungkeun ku urang ngamimitian hirup di jero kubur masyaallah karim ilmu aing mere ilmu ka sia bake naon emang ilmu sia ilmu aing ku aing sia dititipan ilmu sia bisa maca sapina bisa maca takrib bisa maca fatul muin bisa maca tafsir dipake naon ku sia ilmu aing ayo kayak kampanye para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah aslinya seperti itu segala rupa bakal ditanya naon lu pernah diperbuat ku anjeun lu bakal jang ke akhirat masya Allah perjuangan ke akhirat teh naon urang tuh waktu di dunia bakal ditanya naon lu pernah diperjuangkan ku urang inilah sebuah renungan ketika almarhumah maut orang kumpul di dia
ternyata diundang ku manehanana kula hanya sabab hungkul nyaritakeun tentang ngamimitian hirup di alam barzah nyana nunita bejakeun kula geus ngarasakeun di alam barzah. Gusti Allah tinggal nunggu waktu bae guru kula di Banjar sehat minggu kamari babarengan nikahkeun minggu ke ieu geus teu aya. Ya Allah keur hitbah teh ngalamar balikeun lamaran ka ditu keur dahar sahuat dua huat plek teh kumaha coba umur mah sehat teu aya keluhan naon waktu dicabut bae ku Gusti Allah. Nah jam sebuah renungan ulah asa maneh urang sehat ulah asa maneh urang gagah ulah asa maneh urang teu kaya ulah asa maneh urang segala rupa waktu maot bae sedengkeun begitu maot karak awal urang mulayan hirup nu asli di dieu nu milu ka jero kubur teh iwal ti amal urang teh ngintil bae ngintil deureus lamun bagus mah nya kaset geus ngingit lamun jore ngintil bae urang ke di kubur saya ieu batur maneh iya ieu teu boga batur kos ieu kuat di dunia sok macem-macem saha batur maneh jasana di Cikupa mah kararas poe mah jore amat iya eta dedekeun si Mbak oh iya kula cenah anu susuna ojol jeung baso teh ditakaan ku jana hiji-hiji jadi kula ieu teh amal anjeun amal maneh jadi kosiat hubungan wae amalna kosiat idit ya kaditu moal bisa ini timimiti ayeuna sakedeung deui bakal datang malaikat munkar nakir isuk pageto bakal ditimbang kula dek milu bae ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim kula dek milu bae ya Allah ya Rabbi deuk kumaha teh teu bisa ingkah milu bae jeung urang Gusti Allah. Tapi lamun amal urang bagus da kaset nya seungit saya ieu teh batur maneh asana kaset amat jadi dunia mah paling boga batur teh modal Haji Pendi jakos kitu nya mah akur jeung disolehar ngan buntutan doang tah jakos kitu ieu mah kok kaset amat oh ieu teh salat nu 5 waktu puasa Ramadan sedekah tahajud duha salat hajat zikir baca Quran nah ieu dibentukeun seperti kula-kula teh amal anjeun teh alhamdulillahirabbil sakedeung deui ge bakal aya malaikat munkar nakir nanya ulah sieun kula nu bakal ngajawabna tenang we tenang kula nu bakal ngajawabna engke bakal ditimbang amal kula bakal milu ulah sieun da jembat di jembatan Siratal Mustaqim kula bakal milu pokoknya tenang we kula selalu milu sampai ke surga ya Allah ya Rabbi senang amat teh nyaritakeun senang kitu teh ngeunaheun coba-coba urang nyieun kesenangan nah malam ieu jam 2 hudang nyieun batur jang dikubur pan urang ieu kuari ieu saha jelema nu hudang ti peuting tahajud jero kuburanana bakal ngacaang jero kubur teh bakal caang ku hudang ti peuting tahajud nah eta kan geus nyaho tah geus nyaho lamun hayang caang di jero kubur berarti ke hudang jam 2 insyaallah cak kiai ge jang nyangan kuburan ge nyaho sok yo page tu aing paeh mandi urang wudu urang Allahu akbar jang nyangan kuburan ya ini berarti boga keyakinan tah tapi lamun ge mah hudang jam 2 cak kiai ge nyangan kuburan lah isuk bae lah malam ieu mau tunduh keneh ya keneh isuk bae isuk udang deui deuleu jam 2 ke jam 3 abe deukeut ka subuh kan ngeunaheun deukeut ka subuh mah abe terus ka subuh urang malakah lanan tungtuna mah henteu bae malam ka 3 ingat cak kiai ieu mun udang ti peuting tahajud nyangan kuburan cak kiai teh aing mun udang tahajud caang kuburan engke bela yang ora keneh ieu pasrah boga bagian berarti di jero kuburan poek di jero kuburan poek nu hebat bade nu hebat kieu aya seorang waliullah di dinya dikubur haju aya jelema teu pati bagus dikubur di sisieuna cacaangna ka dinya tah cacaangna ka dinya milu nah balikan deui lamun aya jelema disiksa deui di dinya tah haju urang dikubur di deketnya gandengna ka denge gandengna nah dipede kan geus pesen bae ceknya aing deketkeun ka jawara sampai kadangnya genjreng-genjrenganana nah nyana geus wasiat ka anakna kubur saya di Jawara anu aya tadi pondok ngajawan untuk salat sok mabok bae tukang maling teh aing kubur di dinya aja kan atuh malaikat ya senangan akur ieu mah cenah ya geus tah eta lah para Jawa kaum muslimin tak aya anu wasiat aing mah kubur bae deket mang anu aing mah kubur bae deket kiai anu aing mah kubur bae tah milih kuburan mendak abah almarhum Ki Amin teh hadam abah urang Karawang
nyana ibadahna getol. Inget bae kula getah lamun subuh maca la ilaha illallahul malikul hakul eta tah cowong biasa ti jam 4 keneh tanggal subuh geus baca eta. Kasimpulan nama maot bae pas 17 Agustus geus maot kula nanya ka abah, bah ieu bakalna dikuburna di mana? Di ditu di kuburan gede. Pan teu dibarengkeun di dieu pan nyana ieu geus nyaho bakal kuburan abah teh di dieu teh. Ulah di ditu bae di kuburan gede. Kunaon emang di ditu nu bagus ieu ki amin bagus supaya di ditu kacaangan punyana. Seperti eta masya Allah. Nah nanti orang mun bisa bae dikubur deket Kangjeng Nabi di ditu di Madinah. Sayang dipek prekan sia ku Arab. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah sebuah renungan baik jeung sebagai lawang-lawang sorga. Nah ieu mah aslina seperti eta masih kene Kangjeng Nabi nyaritakeun lawang-lawang sorga nu sejenna ieu mah jang eta betah indung teh lawang sorga, bapa lawang sorga wes kurni diangkat jadi wali Allah nak ngurusan indungna. Sakitu. Nah ieu almarhumah Ibu Haja Mama akrab jeung kula. Aya naon kecil ngobrol bahkan manasik nage manasiknya nama antara ka Makkah milu manasik terus aya naon ka ditu jadi kadedelekeun bae kadedelekeun teh eta bae aya naon ka ditu masyaallah begitu ngadenge maot langsung kula di ditu tahlil di mana di Mekah langsung ngirim doa. Nah ieu nage urang doakeun ka hiji mudah-mudahan maotna mawan iman Islam, kadua sakabeh dosana dihampura, katilu kuburana mudah-mudahan dilegakeun, kaopat sajabah dilegakeun dicaangkeun, oge dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah, di jero kuburna dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah bi barokati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor kedua urang doakeun keluargana Haji Supari putra-putrana sadayana putra-putrina mudah-mudahan aya dina kasabaran aya dina katawakalan aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere kajembaran hirupna walaupun teu aya ibuna mudah-mudahan sakumaha aya bae barokati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir urang kabehan mudah-mudahan dibere resep ibadah dibere kuat iman Islam urang akhir hayat urang kabehan husnul khotimah ketika urang menghembuskeun napas bisa maca 2 kalimat syahadat atau kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sakitu bae punten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah teu urang ngalindung ka Gusti Allah tengah peuting moal ka ngeunaheun ibadah. Aya ngeunaheun ibadah bereskeun kolbu urang. Lain boga jeung teu bogana ulah nyantelna kana dunia karak nikmat ibadah. Tak karak meunang eta beja ka guruna karak. Horenganan setungtung di kolbu urang aya dunia anu ngait moal wakan ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah. Hayang ngeunaheun ulah ngait. Mobil boleh boga jang kepentingan, imah boleh menang nu gede jang kepentingan, jang nu ngarendong, jang ngaji, ulah ngait saeutik-eutik acan di jero hate karak nikmat ibadah. Ya Allah ya Rabb iman heula aminu billah geus iman jahidu ma rasulih ulah cara munafik ketika kita berjuang teh istadzana ka ulul pauli musarugin nu boga duit nu boga wawasan anu boga pangaruh mah minta izin manehanana paqalu zarna nakum ma'al qaidin kiai dek milu tapi kami mah misah munafik kos kitu teh karakter munafik nu kos kitu tah zarna nakum ma'al qaidin kami memal milu lah geus lah kiai dah neuk di imah bae teu milu berjuang berarti aya naon di jero kolbuna babari di deukeun munafik ulah kade ulah kabita ku sorbana ulah kabita ku jubahna kolbu mentak cek Tuan Syaikhul Qadir kumaha yang hareupan jelema ka muridna ngahareupan jelema kumaha nu dideule teh pakaianna nu dideule teh pangkatna nu dideule teh duniana indit sia murid aing cek Tuan Syaikhul Qadir ulah dideule eta deuleu agamana baju bababari aya tokona
Lamun memang ahli supi ku udang-udang jeung ku jubah atuh eta tokona ge nu boga tokona eta toko supi ngaranna. Berhese-hese teh. Ulah. Awas ngahareupan jelema lamun neuleuh pangkat, lamun neuleuh dunia, lamun neuleuh pakaianana moal husul sia ilallah. Nu kudu dideuleuh adalah agamana. Teu nyaho cenah lalaunan. Belah dieula nu kudu dideuleuh kekuatan imanna. Henteu nyaho moal kebel ke ku Allah bakal dibere ka nyaho mere nyawa sebab maksudna eta. Sakumaha pamaksudan urang Allah bakal mere. Urang deka mana ya kana dunia Allah bakal mere. Lawang-lawang dunia. Urang deka mana deka Allah bakal dibere lawang-lawang dunia. Sedangkeun ka Allah aya lawangan. Saha lawangan Kangjeng? Kangjeng teh geus mempersilahkeun mere mandat ka Sidina Ali. Melalui Sidina Ali lawang ma'rifatullah teh Kangjeng Nabi ngan Kangjeng geus mere mandat ka Sidina Ali. Itu kena kasih Abu Bakar jalur etalah. Nah iya nusa kumaha tadi urang bakal haul teu kebel can kebel perasaan teh kamari hutang can anggeus keur haul kamari ngahutang baju can kabayar geus haul deui atuh ngahutang deui bolon ulah hese-hese tah pemajikan itu Masya Allah can keur haul itu tah ieu nagaedauna gara-gara bonna can kabayar kabeh gua deuk haul deui tambahan deui ku sia betah mah teh boga pemajikan kos kitu betah teh sia boga pemajikan kos kitu tah betah terus kan sia berat sia di akhirat jeung ngangan pemajikan mah anu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah lamun eueuh nyana teh urang rindu mun urang eueuh nyana rindu lamun urang boga mere ka nyana mun urang teu boga nu nyana dibikeun ka urang mun urang teu hudang dihudangkeun ku nyana lamun urang teu hudang ditoelan ku nyana terus sia masuk ka mana bae eta kan litaskunu ilaiha lain haju manyun bae pemajikan teh urang kudu ngahadapan pemajikan naonan tuh litaskunu sakinah ngeunaheun ulah jauh-jauh neng asana aya neng mah ngeunaheun tentrem hate eta berarti beneran kitu keneh kakak aya keur teu boga kegiatan mah ulah ka mana ka emang kunaon atuh kula aya kakak mah ngeunaheun we eta kan ngeunaheun ieu mah urang di imah teh kos neraka jahanam abeulit aing di imah ieu gadenge sorana geus kumaha ngarege hantu amboh budak di luar kieu we urang nyatas bisa pajar istirahat ku batur mah pajar istirahat berarti di jero hareudang ieu horenganan teu dibukakeun lawang tak ulah datang ke kos gitu litaskunu ilayya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah saling pan aya we tadi kasalaki mentaan be duit teh giliran salaki teu boga be nanya neng aya duit teh emang kunaon kitu atuh ieu saongkos mah teu boga deui atuh eueuh bea pamajikan kos itu hese ieu nyokotan beti urang-urang butuh beti aya kadanan ka bangunna teu ngarokok emang teu boga duit kitu atuh sia nyaho mah atuh bebeja ka kula satungtung kula aya keneh kula boga jang kakak anting jual anting ieu tah 15 gram ke beulikeun 20 tah sial kos dugeunaan orang garong sia aduh Gusti Allah nah ieu tah aminu billah wa jahidu ma'a rasulillah ma'a rasulih nya nama bebeja moal milu nya nama bebeja milu mamilu tapi kieu maksudna nya nama bebeja endek berbeda tidak sauyunan urang pan boga nyanyian di Indonesia manuk dadali Masya Allah ngapak apak-apakan hirup sauyunan kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak hebatnya istimewa manuk dadali mah beda kapan jeung manuk bango mah bangun babarengan kan itu ayo bae tadi handap teh eta kadeuleu ku nyana bangkok nyana mah turun sorangan bango eta kos bareng tak di deuleu di handap aya bangkong turun nyana mah ieu mah teh ngalih ka mana batur ayeuna we bango eta kos kitu tah beda dalali mah tilu manuk dadali mah lamun geus babarengan terus ka jenting aya dahar naon henteu eta manuk dadali tah jadi manuk bango mah munafik eta kos kitu lamun aya di lembur urang nah geus teh bango geus teh bango sia teu beunang ngeuleuh ka kerepekan ya Allah ya Rabb Masya Allah utubi ala qulubihim disempel hatena kajian teuing diajakan di dunia teh kudu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul lantaran geus ditempel teu yahoeun mangpaat iman ka Allah jeung mangpaat iman ka Kangjeng Rasul itu tempel sakumaha tempel kafir
diberenya oleh iman ke Allah, iman ke Kanjeng Rasul, haju berjuang di gugur di medan laga langsung sorga. Lamun henteu gugur luhur agama Allah al-Islamu ya'lu wa la yu'alih bagi jelema-jelema nu berjuang nyaan tetep ae lataran geus stempel hatena teu kageuing teu kabita nya stempel teh ngaran. Ketika diceritakan aya surga aya jeung neraka, tepatna surga teh jeung jelema nu iman jeung nu berjuang, jelema nu nyaan ka Allahna bakal dibere surga berikut jeung kenikmatan surga. Lamun henteu iman jeung teu berjuang bakal dikanarakakeun lantaran geus stempel. Teu ogek saeutik ketika kaca, teu ogek saeutik ketika kaca. Tah ieu sing ada bersih geus stempel naudzubillah min dzalika kafiran kamunafikan. Geus daho di pengajian teh kredit haram lantaran geus waktu biala kudu dinambahan deui kreditan haram sia ngeudeuh duit deposito eta teh duit haram sia tah anakan ka icuan tah bugaan teh sia cenah moal maju lain diceritakeun maju aing mah nyaritakeun teh maju diri menuju Allah negara Allah kitu bae ge teu maju sanajan terus bae ge ya teu maju geuninganan. Nah kuari ieu maju ke diri urang menghadap ka Gusti Allah lantaran geus disestempel nambahan deui kamari ka 1 miliar tambahan deui 2 miliar tubi'a ala qulubihim di karumahan kita ulah korupsi teh tambah-tambahkeun muat baheula mah korupsi teh perorangan kabelariana berjamaah kuari bajeng meja-mejana milu korupsi wabeh korupsi di kawa waktu bi'ala qulubihim. Kiai tinggal kiai jaya kiai di negara lain titah ngasehatan nyana dengan sakada jadi batu loncatan deh jadi kokosen bahkan kan di urang teh wakil atuh kiai geus kadengek sorana teu aya sugan seetik atuh dentuman-dentumanana teu aya atuh nyanggakeun ieu keur carita can aya bae heulanan kakarake nyaritakeun salam lu kamari ieu haram ka kafir kuari mah jadi meunang kamari ieu mah ngaharamkeun manehanana teh ber kuari jadi ngahalalkeun kakarake eta we urusan nyana jeung urusan negara atuh mangga teh urang ngan sakada nyarita hungkul jalan bodoh urang dah siap ngocoprak bae dia bisa ngocoprak kalau ngomong ya teh bisa ngomong doang geus sakit teh demo henteu aing daftar henteu ngan ngomong doang yang saksi ke di akhirat panggil aja uji siap bos. Ya berapa tahun kamu hidup tanya tak malaikat catatan sabaraha ti lahir datang ka pae beuh kosong pernah tanya pernah ngutarakeun tentang riba tanya malaikat tulisan aya saksina saha toh saksina tipu doli pentaji eta kadil ayat jang engke badak tongtrong teh diingetkeun teh inget ka abah bae atuh nongkrong jang saksi teh tongtrong teh ke jelema ya tongtrong ke tongtrong teh ngomong begitu orang dek diseret cak tongtrong jangan emang kudu pan kula saksina nyana salat berjamaah tak kula ieu dipeupehan bae ge teh saksi ah mentak tongtrong diantepkeun bae di dinya teh jang saksi doang teh cerita beutabeul ku santri tah ieu wa tubi'ala qulubihim lamun geus disestempel kana kakafiran stempel kana kamunafikan atuh pahung layak kaul moal ngarti naon kamangpaatan iman moal ngarti naon kamangpaatan jihad moal ngarti mesti kumaha sih hirup di alam dunia nu bakal berlanjut ke akhirat teu ngarti geus memang abaikan stempel teh ngaranna wa tubi'ala qulubihim fahum la yaqul na'udzubillah min urang makan ieu teh nu mantak urang datang teh neuk micenan stempel minimal di tap up salah seetik doang ya protes kain siapa mau lupa jasa salah baca ya yang mal kebal deui ge ka Allah mesti ditanya ya teh ku Allah teh mun dagang emas kudu kumaha mistina mun dagang karung kumaha mistina mun dagang bubuhan kumaha mistina mun dagang kenteng kumaha mistina mun dagang besi kumaha dan perdagangan besi teh aya ridho Allah. Namun orang jadi calo kebenaran bisnis tanah kumaha mistina antara penjual jeung pembeli besi engke aya lu batur dijual ku urang di meteran ku urang kuari ngeunah jadi mobil Avanza kuari ngeunah jadi mobil Fortuner kuari ngeunaheun jadi imah kuari ngeunaheun bisa kawin deui dan lain sebagainya orenganan di akhirat bakal dibeureum ku gara-gara meteran sing ada urang gitu kene urang jadi kiai bangun hebat dari takeun hukum orang keur ngajualan ayat batur mah ngajualan bonteng nya mah ngajualan ayat leuwih parah teh kiai tolong jualan ayat sing ada koreksi heula diri urang masyaallah ya iman ka Allah di zaman baheula berjuang melalui perang
lakin rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Tetapi Kangjeng Rasulullah jeung jalaman wariman bareng jeung Kangjeng Rasulullah perang berjuang bi amwalihim wa anfusihim make harta jeung awak sekuat tenaga menganggap dunia ini jadi sarana pikeun wusul ilallah. Nah, lamun geus iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, berjuang ngaluhurkeun agama Allah. Naon sarana nu dibikeun ku Gusti Allah ka urang? Harta, awak, nyawa sekalipun. Wa ulaika lahumul khairat. Katalah anu ngabogaan kabagusan keadaan boga pertimbangan-pertimbangan. Di dunia teh boga pertimbangan mana jangka manfaatan akhirat, pertimbangan arah ieu tah. Wa ulaika lahumul khairat. Aing kudu kumaha ieu teh geus kolot, pertimbangkeun diri urang. Aing kumaha atuh ieu teh ja aya harta, aing kumaha ieu teh? Kumaha ieu teh supaya Allah ridhoeun ka aing. Nah ieu geus iman jihad baheula, wari geus iman berjuang. Kudu kumaha ieu berjuang teh kudu kumaha? Lamun geus bisa neangan kamangpaatan jang diri, berarti wa ulaika lahumul khairat fid dunya wal akhirah. Bahkan wa ulaika humul muflihun. Eta lah jelema nu bahagia sebab bisa mempertimbangkan diri. Neangan kafaidahan jeung kamangpaatan diri kudu kumaha ieu di dunia. Mun aing jadi pejabat kudu kumaha? Lamun aing jadi pedagang kudu kumaha? Lamun aing jadi kiai kudu kumaha? Lamun aing jadi pembisnis jadi kudu kumaha? Nah ieu teh kudu mempertimbangkeun diri sebab urang teh deuk menghadap Allah. Lamun urang bisa berjuang ngaluhurkeun agama Allah sesuai jeung porsi urang jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Harta urang pakai ngagungkeun agama Allah, ilmu urang pakai ngagungkeun agama Allah, diri urang pakai ngagungkeun agama Allah. Ulaika lahumul khairat. Nah ieulah nu boga-bogaan kabagusan-kabagusan di dunia wal akhirah wa ulaika humul muflihun. Eta lah jelema nu bahagia. Jelema nu bahagia teh geus dicaluskeun ku Gusti Allah. Adallahu lahum, Allah nyawiskeun mempersiapkeun yang jelema-jelema anu iman, anu jihad, anu berjuang ngaluhurkeun ngajungjungkeun agama Allah melalui harta jeung awak bakal diberi kebahagiaan. Bahagiana berupa jannatin tajri min tahtihal anhar. Bakal diberi surga anu gambaran surga teh ngalir di sisi gigir bangawan-bangawan cai-cai. Urang ge kuari teh ngagambarkeun surga di imah urang teh nyeun akuarium ngagambarkeun surga di imah urang teh nyeun air mancur ngagambarkeun surga di dunia keneh ge cai sing kerelek masyaallah eta teh ngagambarkeun surga geus ulah di dunia mah kebe di akhirat jannatin tajri min tahtihal anhar. Bangunanana di surga mah ulah ngagambarkeun bata cisoka. Bata cisoka mah beureumna mah bener beureum, tapi lamun kahujanan balik deui jadi taneuh. Sawarek tapi teh pergi cisoka kok kitu amat cenah. Bahkan loba jasa nu ngajurang cisoka. Atuh kos kitu cenah batuna beureum mah beureum. Kahujanan jadi taneuh deui. Panai batu bata mah henteu. Kahujanan kaanginan batu bata tetep batu bata bae asak ngaranna. Di mana teh pan? Mantak kayakna kudu gegeran mah dibangunkeun ceuk. Ulah nyaritakeun gambaran kos itu pokokna mah tina emas, tina perak, tina inten berlian, berbagai warna-warna sing kolocot isi siti gigir tajri min tahtihal anhar. Sabaraha taun dirinya setahun 2 tahun 10 100 tahun khalidina fiha salilana menikmati kenikmatan surga. Zalikal fawzul azim. Etalah kebahagiaan anu pang gede-gedena. Di dunia urang 50, 60, 100 tahun dikorbankeun ku urang, tenaga urang, pikiran urang, harta urang sakedeung nisbat di abadal abidin khalidina fiha. Bahkan urang bakal kaduhung ke di akhirat teh. Duh, aing kaduhung, nu ka surga ge bakal kaduhung lantaran teu nyaan baheula ngerahkeun tenaga, ngerahkeun ilmu, ngerahkeun wawasan, ngerahkeun mangga boga. Sieun urang teh, sieun susah, sieun ieu, ieu kasieun ieu lah ngahalangan derajat urang. Urang kuari kan sieun ieu loba kasieun urang. Taruhlah perang mah urang kuari mah eueuh. Ya kudu aya hulu pan perang teh, perang sambarangan bener naonan. Perang teh kan kudu aya panglimana nu diperjuangkeun naon, kalimatna datang ka mana, alat-alat perangna kumaha atuh kan kudu jelas. Henteu beunang urang di negara urang aya pamimpin, urang nyieun pemberontakan, makar atuh ngaranna teh beunang tetep bae. Lamun endeuh ge lamun endeuh atuh kudu jelas pemimpinna datang ka mana bakalna jeung kudu kumaha teknik-teknikna atuh kudu jelas kan. Nah, teh kudu urang mah maringan urang berjuang melalui diri urang mah. Naon nu boga disalurkeun ku urang. Eta baheulana mimitian. Assalamualaikum. Di mana sih aya? Oh, gua lati anu. Aya naon?
boleh candahar ya di kamari. Cukup ente sia ya seminggu 1 juta. Hah? Aduh, udah aja. Sekian lagi jangan lu ngomong kok sia jagian. Enggak ledek mereka ngomong doang. Tadi dah udah didoakan aja sial. Ya Allah ya Rabb. Waalaikumsalam. Aduh boleh dah. Nah, ini guys. Pohoan tuh orang mereka gitu kayak deh. Tah. Masya Allah, kadang poho. Poho orang beberean kos sekarang itu tetap poho. Nah iya, itu jadi amal. Kadang-kadang aduh gede mah ban, ya dah ke masjid beritakeunnya. Geus beta merek urusan berita jeung teu berita teh urusan panitia. Asli nama kan kulantaran kuari panitia teh jujur jeung tadil. Eta doang teh permasalahan mata kan diberitakeun datang tah kitu sih. Sebab panitia masjid geus teu beres kabeh ye. Ih, sorban tinggal sorban, kadang-kadang duit jelap di sorban. Ini permasalahan teh ieu pos kieu. Berjuang. Ayo, naon bisa kurang. Nah, kalau kurang hudang, ayo bisa 2 rakaat. Sholawat, kalau loba 11. Tapi terus continue enggak penting. Kita berjuang kurang. Aya waktu ngaji, dari waktu mah teu. Aing minggu kamari mah teh ngaji mah ngabesan. Ayo guys satu tengah. Minggu hareup biasana moal ngaji deui aya deui nu ngabesan, ada masalah. Asalna minggu hareup ge moal atuh siapa teu ieu. Jari nuk ngaji mah. Aduh, besok ngabesannya. Aing mah kieu bae. Ini lantaran aing ngaji mal milu ngabesan dan ngan aing undangan kan mal ngabesan. Emang bro, aing waduh ieu mah ngaji ieu permasalahan aing ngaji. Ye, ieu mah kan dulur mah dulur bae heulana. Tapi sia ti heula bae ka ditu aing mah ngaji heula kek sakaburuna mantes ngaji. Eta jelema hebat ta kos. Hebat di benduan mal kebal di benduan ge. Wow, giliran teu ngabesan teu ngaji. Ngabesan henteu ngaji henteu pancak dulur nanti goblok sia kamari mah bebeja ngabesan bari henteu nanaon teu emang dasar munafik ya dulur aing. Nah iyalah berjuang bisa urang kenangkeun ngeunaheun ibadah cara Bahaudin anak Sabandi nu urang ka Uzbekistan tadi itu ziarah maka terasa ini kan kentong kutubul aulia di anak Sabandi anu julukanana tangan bekerja hati berzikir. Nah Sabandi tangan bekerja hati berzikir terus nyamakan kami macu Allah jadi iya nah digawe bisa dipelakan tapi hati Allah saha nu kitu kuari macu gak eueuh urang geuleuh di mana ge asana teu manggi eta urang mana teh ngomong ke situ. Kata orang nimbang, Bismillahirrahmanirrahim, nimbang gula, di jero hati mah Allah. Di mana anu aya nu geus kitu geus. Aya Bahaudin teh Allah. Asli Bahaudin mah petani ulu. Nah, di Uzbekistan teh bubuahan gunung ngaran anggur, ngaran aprikot asli aprikot eta bubuahan asli pepelakan Imam Bahaudin anak Sabandi aslina eta ngandung rahasia mahal dijual di Mekah ge aprikot anu encan dimodif asli masyaallah nya amis nya seungit nya eta teh ada daharna aya aturan kos korma ajwa kangjeng di daharna 3 qoblas subhi bakalna muncar tapi nu asli pan kieu cenah ngomong nu asli jeung teu asli kuari mah tamur eta bisa jadi ajwa. Pulang ngobrol di Madinah, ini korma-korma nu biasa bisa diajwakeun, dimodif. Gara-gara orang Indonesia kan tolol tuh. Orang Indonesia mah teu nipu teh di Mekah terus bae. Diajwa-ajwa. Aya nu semua ya, nyaho bae kuari mah lain asli. Nu aslina ajwa kangjeng, tanahna ge khusus cara cabe, cara digeruk, eta teh di tanah-tanah tertentu sanajan Garut teu Garut kabeh. Nah, kuari aprikot eta teh pepelakan Imam Bahaudin di bedaharna memeh subuh 3 sarua aya rahasia-rahasia ku aprikot. Tapi ulah nunggeus di naon gitu mau dipulah asli kata melak Allah geus dileuweung bae kan Imam Bahaudin dileuweung nya ku dileuweung nah bisa ngobrol jeung manuk teh ngobrol jeung hewan-hewan teh ngobrol jeung bajing jeung kadal urang jeung kadal osok saya dipaham bae ongkoh deui. Keren ya di palang internet saya mau didaingi kita ngomong kadal teh aja oh iya. Nah
dogan sih bakos korok dogan. Saya Imam Bahaudin sok ngaji kan di kota ngaji zikir. Wah, santero murid datanglah ke Indonesia nak sebandian. Ieu mah keur jaritakeun anak keur ngaji kieu. Kan ngaji ahli Allah mah ruhani nu dibawa teh sanajan fikih, sanajan tauhid nu dibawa teh ruhani. Jadi ka Allah ke henteu ilmiah nu saluluhuna ilmiah. Imam Bahaudin keur ngaji, jol memang kayak gituan. Masyarakatnya ngobrol. Kan kadang kieu bae, wah mah kieu bae cenah geura balik bae kayak ulah ngutus. Ulah cenah ulah ngutus nu sasaha mun ngomong urang mah kudu mama bae ka ditu. Da tuh, geus bae. Ngaji stop. Wallahu a'lam bishawab. Berangkat bae nya. Barang berangkat horenganan ka hiji bangunan deket masjid aya majelis taklim. Kita tuturkeun kudu sejen jadi intip. Horenganan di dinya teh tah manuk nu tadi aya. Datang kieu bae tah Imam Bahaudin da. Coba sasa. Kadang-kadang kita kotok-kotok. Nah, tanggal 7 apal ka Imam Bahaudin mah. Ieu saha sok ngalaan manuk di dieu. Ulah cak cenah teh. Maksudna naon? Ih, cak cenah dialaan ge anakna. Haji dipencit pake dahar. Geus sabaraha kali? Aya meureun bangsa 3 kali mah cak cenah. Anakan kendogan deui, kendogan nayu wayahna cak cenah. Ta ieu tah emak nanyana bebeja tah kula geus 3 kali anakan anak kula eueuh bae. Sedih jasa cak cenah minta tulung ka kula pangamankeun cak cenah. Ceurik pada eta. Geus panjang ka dongengna ieu mah nu dibaskeun. Ka eta nya bisa ngobrol jeung manuk. Bisa ngobrol jeung manuk eta kolbu pohara jasa. Nu atak besi ayang ke di lembur urang nu kikieuan teh jeung manuk eta keur ngobrol. Di Garut eta geus kikieuan teh udah kayak kileus gede poleca mandi encan. Manuk we dikieu-kieu. Berarti cenah ngarti ka bahasa manuk eta. Besi haji pendi kayak kikieuan ka manuk rante. Maksudna nya tuh boga manuk berarti lang maling manukna. Waduh, Masya Allah, luhur amat Imam Bahaudin datang ka bisa ngobrol jeung manuk. Kanya hoan sama ku masyarakat kabeh. Akhirnya kan ditanya, tobat kula moal ikos kitu mah muhun cenah ulahnya. Atuh manuk nage ceurik, unggut-unggutan ka Imam Bahaudin hatur nuhun. Ieu ge sarua atuh kula ge mun nyaho mah moal. Tah kula mah ayeuna mah guguru bae ka mama. Eta bisa ngobrol jeung manuk kumaha? Sik Imam Bahaudin jababari nu hese. Jakula mah di mana kaleuweung lain manuk bae hiji-hiji da daun nanya ka kula. Aju ngabejakeun manfaat jeung madaratna daun tersebut. Jahe teu hese cak jana teh. Naon atuh nu teu nanya kabeh binatang-binatang leuweung jananya ka kaula. Jeung mempersilahkeun diri naon hesena jat teu gani. Nisbati waliullah tuh gani. Tuh di mana cen? Kieu bae cek Imam Bahaudin geus bae naon nu aya serahkeun ka Gusti Allah. Mulayan ku ibadah ka Gusti Allah tanpa mengurangi. Digawe urang leungeun tetep digawe tapi kolbu ka Gusti Allah sok geura bisakeun. Tangan bekerja, kolbu berzikir. Ngomong mah bibah, babari tah ngomong. Babari tah ngomong babari. Heuh, mantep gaya jelema sok heran ku lagi. Kayak jelema motorna pareuma dudut. Asal diselah dudut terjadi. Hese nya nanti isuk datang ka dohor datang ka asar. Ini ka kiai baca kieu. Nanti cai kiai kunaon motor teu lempang deui. Bengkel sama urusana tuh lain cai. Ku lagi seri bae. Sia salah tuh. Kos kitu atuh bengkel tah urusanana. Kabel. Atuh kunaon minta cai ka dieu lah. Cek kita kamu malah ka kiai baca kieu mal ka bengkel. Emang benar tuh boga duit. Kita baik di BRD kabeh ngenten kalau lain eta maksudna kalau lain jeung minta cai bae ya teu cai teh ya cenah. Ieu mah mesin kan urusan. Bismillahirrahmanirrahim Gusti tah ya motor Gusti jelema nage nu Gusti jelema keperluan tah ieu mah teh bodohnya tah. Kok diinum ku jana dibanjurkeun ka motor. Lempang motor. Wah, nah engke deui mah inget kudu ka bengkel. Siap. Tuh siapa pada dukun aing goblok. Nah, ini Imam Bahaudin. Kunaon dia? Iman ka Allah, jihad fisabilillah, kerahkeun sakuat tenaga urang. Porsina naon jeung makomna naon? Kumaha kaayaanana? Ya perang mah kuari henteu. Tapi naon kurang nu bisa diperjuangkeun kuari? Di lembur mungkin keur ngabangun masjid, mungkin keur ngabangun pondok pesantren, mungkin keur ngabangun majelis salim, neuk buludan, ulah dideuleu duitna. Tah sia lur Kangjeng Nabi na dieu. Tapi lamun panitiana bener. Ya kan kadang-kadang kehalangan ku panitia
percaya ini dan ke ieu ge bakakak sabaraha aing ngirim nu keluar mangan 5 ai eta 30 deui bakakak ka mana mah nya dilagak kunjana kabeh sabenerna mah asal geus kaluarkeun mah bakakak mah pasti di dahar kan ulah boga pikiran kumaha geus di dahar penting di dahar we kan maksudnya mah pan meureun hayang ngajamu tapi bakakak kan lain di dahar ona beusi dijual aya bejalna tas luludan kajual bakakak itu beres ya saya. Nah, berjuang terus ikhlaskan lillahi ta'ala lempengkeun. Tah Imam Bahaudin bisa ngobrol jeung manuk jeung hewan jeung segala rupa ieu akibat lillahi ta'ala. Panjang ke dongeng perjalanan Imam Bahaudin bahkan ulah ge aya rencana dek ziarah deui ka ditu. Besirik milu silakan. Sebenarnya ini ongkos kiai murah ngan 40 juta. Tidak kalau bisa boga ngan 10 juta diajak datang ke Singapura agak sia. Iyalah jelema anu bahagia anu iman ka Allah berjuang jeung Kangjeng Rasulullah bakal bahagia diberi jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul wallahu a'lam. Sallallahu